Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Inung, ieu dongeng karya Kileksa. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya saparakan can ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun, mugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan etang-etang hiburan bae. Dongeng parantos dugi kanalika Rojali bade ditikahkeun. Kaneng Yati, mangga terasna kumaha ieu dongeng para wargi naha cios atanapi henteu? Nah kapenak moal Rojali sareng Ibu Ramana, mangga para wargi sadaya urang sami-sami Bandungan masih panjang para wargi dongeng mah. Para mitra kaum dangu, teu kacaturkeun aras urusna nu rek kawinan. Urang cokot gancangna bae, Rojali jeung Yati geus laksana kauntun tipung katamang beas. Laksana kapiduriat laki rabi kalayan taya barebedanana, sakabeh rencana bisa lumangsung kalayan lancar. Heuleut 2 bulan ti saprakawin Rojali dipangmeulikeun imah ku Payuda, lengkep jeung parabot rumah tangga sakumplitna. Tempatna ngahaja deukeut pabrik sangkan babari ngolah pabrik jeung sagala rupana. Puguh we Rojali beuki ngarasa bagja lantaran sagala rupa estu babari karasana. Kanyaah Payuda jeung pamajikanana estu ning tamplok kamanehanana. Kitu deui Yati geus teu kudu dicatur. Kumaha bungahna hate Yati jeung lanceukna lantaran cita-citana geus kahontal kalayan hampang. Dina hiji poe Rojali jeung Yati ngajak ngobrol kalia jeung Ridwan. Lantaran hiji hal anu rek dibadamikeun. Harita ngariung di tengah imah bangun anu tumaninah naker. Akang ge asara reuwas ieu, narek aya naon ieu teh, ayi teh? Aya masalah nu penting, ceuk Ridwan ngamimitian muka obrolan. Teu kedah reuwas-reuwas Kang, margi abdi mah teu ngabantun pikareuwaseun. Malih mah bade ngabantun pikabungaheun. Kieu nu dimaksud teh kamari abdi diwartosan ku pun bapa, yen abdi tos disayagikeun bumi caket pabrik. Tos lengkep sareng parabotna. Pun bapa maparin saran ka abdi supados enggal ngalih we, margi supados teu tebih teuing ka padamelan. Tah kumargi kitu ayeuna abdi bade nyuhunkeun widi ti Akang sareng Teteh. Yen abdi bade enggal-enggal ngalih, nanging punten sanes teu betah di dieu, sanes teu hoyong sasarengan sareng Teteh, nanging kumaha atuh? Abdi teh repot ari ngabujengan kapada melanti dieu mah tebih teuing, ceuk Rojali langsung nyaritakeun pamaksudanana, henteu make malapah gedang sagala. Oh kitu. Memang Akang geus ngadenge yen Payuda parantos ngagale bumi caket pabrik. Manawi teu kedah dilebetkeun, manawi teu kedah dilebetan ayeuna-ayeuna, ari sabab ceuk pangrasa Akang macan perlu misah, masih kena perlu ngariung jeung kolot. Tapi ari sagala rupana geus hayagi mah taya salahna, najan rek diajar imah-imah sorangan ge. Ngan kade sing bisa marawa diri, sabab rumah tangga teh henteu gampang, sok loba gogoda jeung dodojana, lir ibarat nu keur ngamah sagara. Sok sanajan geus ahli sarta lengkep paparabotan oge, teu weleh we aya gangguan. Boh ombakna, boh angin topana, atawa naon we halangan harungan di sagara. Tah, dina rumah tangga oge kitu, ayi, henteu cukup kuloba duit, teu mahi kuloba parabot, sabab kasadaran jeung kayakinan milu nangtukeun. Lamun urang can ngarti jeung can nyaho sagemlengna kana elmuna rumah tangga, najan loba duit taya hartina, loba harta taya gunana, tetep matak harengheng loba kahariwang. Tapi Akang yakin, hartina mah jeung percaya, yen ayi jeung Yati mah moal kitu. Sabab geus lila silih teleuman hate, geus silih teu titenan kapribadian masing-masing. Muga-muga bekal anu sakitu hadena teh sing jadi padoman pikeun ngahontal tujuan urang, sing bisa ngambah sagara rumah tangga, sing bisa ngamudi parahu kahirupan, sing kuat nahan gogoda jeung dodoja salila ngambah sagara. Ceuk paribasana teh mah, najan parahu luak leok ku angin oge, ulah rek tepi ka kalebuh, ulah rek aya kajadian tibalik.
sing tetep maju ngajug ka pulo kabagjaan lahir jeung batin. Pek jalankeun parahu kahirupan teh, geura papag kahirupan anyar nu pinuh ku halangan jeung harungan, nu baris jadi ujian, pikeun hidup duaan. Prak geura jalankeun tugas hidup masing-masing salaku hiji manusia, nu ngabogaan tujuan jeung cita-cita. Akang ngaduakeun salilana muga-muga sing tinemu bagja. Cek Ridwan nyarita panjang lebar mepelingan karo Jali jeung Yati, anu ngamimitian ngambah kahirupan anyar ancrub ka masyarakat. Hatur nuhun Kang, abdi nampi kana sagala rupi piwejang ti akang, nu sakitu saena. Insyaallah abdi bade ngajalankeun eta piwejang, cek Rojali rada dareuda kagagas ku kanyaah nu jadi lanceuk. Syukur ayi, akang percaya ka hidup mah tangtu bakal sanggup mapag kahirupan anyar, nu geus tangtu loba cucukna. Tapi kumaha ari Yati, na geus siap pikeun nuturkeun nu jadi salaki? Ridwan neuteup ka Yati, nu tita tadi ukur cicing bari tenget ngabandungan. Abdi mah tos siap Kang, margi cita-cita abdi tos ngagedur ti anggalna. Nya ayeuna bade dikawitan, dicobi dijalankeun ku abdi. Ayeuna sakantena nyuhunkeun widi ti akang sareng teteh. Abdi bade diajar imah-imah sorangan, margi ayeuna tos ninca kana mangsana, ceuk Yati. Neuteup ka lanceukna nu katempo rada alung, rada berat rek papisah jeung Yati teh. Akang mah moal bisa ngahalangan, sababna jan berat sakumaha beratna ge papisah jeung hidup. Tetep kudu dikencarkeun hidup teh, kudu disapi. Lantaran lamun diibaratkeun ka anak manuk mah aya teh geus mangsana diajar hiber sorangan, ulah nganelkeun bae kolot. Hidup ge kitu geus waktuna ancrub ka masyarakat. Heug diidinan ku akang mah kalayan didoakeun pisan, sing runtut raut sauyunan, sing layut jeung tetep geget. Tapi kumaha ari lia, Ridwan ngareret kanu jadi pamajikanana. Muhun teteh kumaha tu abdi teh di widiana tenapi henteu, Yati. Teteh teu bisa ngabobodo ka diri sorangan. Oge moal gabohong ka Yati, sanyana mah teteh teh berat ieu mun kudu papisah jeung Yati. Mun bisa mah hayang babarengan salilana ulah misah imah. Ari sabab teteh sok inget ka jaman nu geus kaliwat, nu pinuh ku kana langsaan. Coba ku Yati pikir mimiti bapa ninggalkeun imah bari ninggalkeun kasangsaraan. Disusul ku ibu nu pupus bari ninggalkeun kasedih. Ditema ku kasumpingan bapa nu ngan ukur mocelan ka nyeri batin, nu ampir lipur. Sumpingna bapa estungan sakilat, kawas nu ngahaja ngahudangkeun kana langsaan urang. Can lila ti harita disusul deui ku kajadian nu matak tumiba ka Teh Eni. Nu nepi ka ayeuna can kanyahoan sabab musababna, sarta teu kanyahoan lalakon hirupna, nu ngabalukarkeun anjeunna pupus. Ari ayeuna dulur teteh nu ngan hiji-hijina batrek indit ninggalkeun. Sasat ngajauhan teteh, sedih teteh teh Yati, keung nama keung, sarua jeung rek ditinggalkeun maut. Tapi teteh sadar lamun ayeuna ngahalangan ka Yati nyarek indit atawa pindah, hartina teteh teh ngagokan kana kabagjaan Yati, atawa ngahalangan kana kamuliaan hirup ampir kapimilih ku diri Yati. Tah kulantaran kitu bari jeung hate sedih teteh ngidinan, bral ayeuna mah geura misah tapi sing bisa mawa diri. Kasusah jeung kana langsaan nu geus karanapan ulah rek dibalikan deui. Urang duaan kudu bisa nyumponan amanat indung, sing bisa hirup kalayan tenang bari jeung aya dina kabagjaan. Jauhkeun kalakuan-kalakuan nu bakal ngabibitkeun kagorengan jeung pacengkadan. Sing runtut raut sauyunan, sing layeut ulah rek pakia-kia. Oge ka ayi Rojali titip, ayi dulur teteh nu ngan hiji-hijina ulah rek dinyanyeri. Ceuk lia bari ngumara Cipanon. Nu teu katahan bakat kuna langsa atuh kaayaan nu tadi matak gumbira ayeuna robah asa kareueung jeung lalewang. Teteh sing percanten ka abdi, abdi miyos sanes kanggo salamina. Ieu mah ukur misah tempat wungkul teteh. Dari batin mah tetep ngahiji. Abdi mah hoyong misah sanes bade ngajauhan teteh.
nanging hoyong macakal diajar macakal sorangan kanggo ngahontal cita-cita sakumaha nu diharepkeun ku teteh sareng ibu. Ceuk Yati ngababaraha teh lanceukna. Tapi yahat pindah ti ieu imah ngandung harti nu jero pikeun teteh mah. Sabab sok inget kana lalakon nu geus kaliwat nu pinuh ku cucuk rungkang kahirupan. Ieu imah geus loba pisan lalakona nu matak ngahudangkeun kasedihan. Jadi ku inditna Yati ti dieu matak nyuat-nyuat kana hate asa ngahudangkeun paninengan anu campur jeung katungaraan. Teteh moal aya hartosna ngemut-ngemut anu parantos kalangkung mah sok matak pondok harepan teteh. Ayeuna mah kieu we nu tos kalangkung anggap hiji impenan awon nu moal kaalaman deui. Mangsa ayeuna urang tampi ku kasadaran dibarengan ku rasa rehna urang sadaya aya dina kabagjaan. Atuh mangsa nu bade dongkap urang papag ku hate jembar siap kanggo mayuna naon-naon nu baris tumiba. Oge urang jantengkeun tihang harepan kanggo nanyirkeun cita-cita urang duaan supados laksana ngahonta tujuan hirup anu tentrem jeung bagja dunya akhirat jeung bagja di dunya rawuh akhirat. Tah kitu numutkeun emutan abdi mah teteh mugi sing waspaos we teteh. Lia teu nemalan deui. Cipanona beuki juuh manehna ngarti kana omong-omongan anu jadi adi sarta hatena narima pisan kana eta pamadegan. Tapi kalangkang kahirupan nu geus kaliwat masih keneh ngagoda kana pikiran Lia. Nimbulkeun rasa melang jeung hariwang sok sieun kaalaman deui. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ningali kaayaan Lia kitu Ridwan ngarasa oge heran. Atuh tuluy nyarita manehna nimbulkeun rasa nu was-was. Lia sing waspada ulah rek kabawa ku sakaba-kaba. Sing emut teh eni oge bisana kitu teh karacunan teuing ku kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Nu akhirna mengpetan panto hate ngabekukeun pamikiran. Tah kade ulah nepi ka kitu pokona mah akhirna mah ngalaman nasib nu mata ketir. Tah kulantaran kitu Lia mah ulah kitu sinjang lar jeung jemar hate. Sangkan kasusah jadi hampang, kabingung jadi ancur nu akhirna timbul rasa percaya diri jeung percaya kana kamurahan Allah. Tah kitu dia kade ulah salah artinya. Ridwan mepelingan pamajikanana manehna ngarasa hariwang bisi nasib nu tumiba ka Eni tumiba deui ka Lia. Moal Kang abdi mah moal kawas teh Eni. Abdi mah kitu soteh melang ka Yati bisi manggih kasusah nu jiga ti heula. Tapi abdi sadar yen Yati teh ayeuna mah geus lain budak deui, tapi geus dewasa sarta boga ilmu anu cukup keur bakal hirupna. Bral Yati teteh ngaduakeun muga-muga sing salamet jeung pinanggih bagja. Ceuk Lia ngebrehkeun eusi hatena ayeuna mah janglar deui ngidinan ka Yati nu hayang misah. Nuhun teteh abdi bingah. Keun ulah salempang margi sanaos misah bumi oge teu tebih-tebih teuing. Tiasa naon teh langsung ka dieu upami aya waktos. Tiasa didongkangan. Abdi moal joledar tangtos bade sering amengan ka dieu. Nanging sawangsulna teteh kedah sering ka ditu supados henteu leungiteun. Tah bener kitu Yat geus atuh. Teu kudu panjang mikir berhal bae nama gerah yang misah mah. Rek iraha pinahna ieu teh. Dia neuteuf. Ka Rojali gancang Rojali ngajawab. Pamita aya wagalan mah dinten Minggu bade ngalih margi ari parabot sareng alat-alat sanes nama di ditu teh parantos aya oge teh kantun ngalebetan we kitu maksad teh. Nuhun atuh beraha bae iraha oge teteh moal burungnya tujuan. Ngan teteh amanat ka Aji Rojali kadenya sing tarapti rek ngeusian imah anyar mah kudu apik jeung taliti bisi matak jadi mamala engkena. Sanes kitu Kang. Lia ngareret ka salakina bener Aji. Kedah tarapti ngarasa lamet, tapi keun bae teu kudu salempang. Da Kang eta angtu rek mantuan. Alus ari milih poe Minggu mah bisa laluasa waktuna moal aya nu ngabebereg. Hatur nuhun Kang abdi regreg pamitos kieu mah.
disuhunkeun kariduanana we kanggo jajab abdi sareng Yati kaditu, ceuk Rojali. Tang tu dijajabkeun, da kewajiban akang eta mah. Pek atu ayeuna mah geura beberes, bisi aya nu perlu dikumpul-kumpul ti ayeuna. Mangga Kang. Saterusna Rojali jeung Yati ngamimitian beberes. Milih-milih barang anu bisa perlu dibawa ka imah anyar. Lia oge ngabantuan digawe babarengan kitu deui Ridwan henteu cicing. Gancangna carita Rojali jeung Yati geus parinah ka imah anyar. Dijajabkeun ku Ridwan katut Lia. Kitu deui ku Bu Suhami jeung Payuda sarerea suka bunga. Lantaran Rojali jeung Yati geus tetep tumetep di imah pribadi kalaya nu ngeusianana sugemaeun pisan. Sabadareng saya ngatur-ngatur parabot jeung sajabana Ridwan jeung Lia barali kitu deui Payuda jeung nu jadi pamajikanana. Atuh karasa robahna kaayaan di imah asa jempling, kawan tu rada anggang jeung tatangga. Da pakarangan lalega pisan kuleuneun eta imah ngajegir wangunan pabrik milik Payuda. Harita pasosore panon poe kira-kira geus tunggang gunung. Yati diuk dina kursi nu aya dina teras. Bari nitenan kekembangan nu keur meujeuhna mangkak. Mun nempo kaendahan alam harita memang matak betah jeung matak waas. Tapi mun inget kalanceukna hatena sok nyeredet. Poe mungaran hirup sorangan. Asa keueung jeung lalawang. Tapi aing percaya Kakang Rojali nu baris bisa nyungayunkeun ka hayang aing. Muga-muga we cicing di dieu sing betah ulah aya halangan harungan. Cek hate Yati bari nangeui gado pantos pisan keur ngumar lamunan. Torojo Rojali nyampeurkeun ka tempona bangun nu capek, tas beberes di dapur, gek diuk gigireun Yati paroman marah mai. Kumaha Yat, betah moal kinten-kintena? Betah Kang, sarta abdi mangaraos bagja Kang. Sesah hoyong bumi sapertos kieu teh Kang, henteu gampil. Nanging abdi mah asa dina pangimpenan we. Nemege 2 sasih ti saparantos nikah betos disayagikeun bumi nu lengkep sareng paparabotanana, ceuk Yati ngebrehkeun ka bunga hate. Urang kedah muji syukur kanu agung lantaran urang duaan diparengkeun ti nemu bagja. Teu kudu hese capek usaha pikeun ngahontal ieu cita-cita. Tapi Yat sanyana mah ieu teh mangrupa hutang. Hutang? Naon maksudna Akang teh? Yati reuwaseun. Teu kedah reuwas da sanes kay nyiridit atawa nganyuk. Perkawis bumi mah muklis milik Akang jeung Yati. Nu disebat hutang ku Akang teh nyatana hutang budi kapun bapa sareng kapun biang. Nu parantos mikanyaah nyatana kanyaah totomplokan estu sagala rupa kaperluan Akang dicumponan ku anjeunanana, padahal mah ku ngamodalan sakola getos pirang-pirang ageng jasana. Ayeuna ditamah deui ku bumi nu sakieu saena, tak ieu nu jadi hutang pikeun Akang. Urang kudu mulangkeun kahadean nyaeta kapun bapa ku jalan babakti sareng taat kana piwejangna. Akang moal ngarasa lunas hutang lamun can ngalaksana ngawujudkeun cita-cita pun bapa. Kitu maksud Akang deyat. Oh, kitu. Wajar we sepuh makang dari anu tos ngartos masareng kaleresan aya pakeunana memang kitu kedahna. Atuh urang salaku putra memang sawajarna upami mulang tarima ka sepuh ku jalan taat kana piwejangna. Mangga urang jalankeun kuduaan. Da asa teu sesah kitu-kitu wae makang. Margi ari taat sareng hormat ka sepuh mah tos janten kawajiban putrana. Yati teteg deui hatena. Sabab ngarti kana tujuan Rojali sedengkeun Rojali hatena ngalenyap. Ras inget yen sanyana mah indung bapa manehna teh lain Payuda jeung Bu Suhami. Tapi can kanyahoan nasibna teuing kumaha. Rojali ampir leeh hatena. Tapi untung kaburu inget kana amanat Bu Suhami. Yen manehna teu meunang nginget-nginget deui ngaran Bisarmi, sangkan teu jadi siksaan kana batin. Hate Rojali teteg deui. Nuhun Yat. Yu urang sasarengan bawakti ka sepuh margi upami teu dimodalan ku Payuda. Akang teh can puguh bisa kieu. Tah ku kituna minangka pamulang tarima ka anjeunna. Urang kedah taat sareng satuhu kana sagala rupi piwejangna. Mugi-mugi sadaya tiasa dilaksanakeun. Muhun kitu we tukang, tos lah teu kedah seueur emutan abdi ngartos kana sagala rupina. Ayeuna abdi bade naros kumaha perkawis pada melang.
tos naik teu acan yat akang masih keneh jadi pagawe nu panghandapna. Saura pun bapa teh ulah wah kahayang naik upami teu acan jejeg 3 bulan. Jadi ayeuna mah tetep we jadi kuli. Tukang ngajaga mesin muga-muga 3 minggu deui bisa naik jadi manor. Teras naik kena jabatan nu leuwih luhur akhirna jadi anggota direksi. Cek Rojali bari nyerenge hatena reueus lantaran gede harapan. Nuhun atuh ari kitu mah Kang wayahna sing sabarnya Kang. Margi eta teh hiji ujian ti bapa. Nah kiat atanapi moal. Upami akang kiat tangtos bakal janten hiji pamingpin wijaksana. Jaga upami akang parantos janten direktur abdi bade ngalamar. Hoyong ngamangfaatkeun hasil kuliah bade ngiring didamel di pabrik. Cek Yati, memang bener manehna ge hayang ngalaman digawe di pabrik tekstil. Teu kedah yat. Urus bumi Yati malah keun akang nu usaha. Teu aya lepatna upami nyobian mah Kang, upami tos gaduh anak na meliren. Mari kedah ngurus putra akang. Nyakeun kumangke we lah. Yah, lapar akang teh. Ini murilit kieu ye Pujit. Rojali nangtung bari ngusap beuteung koloyong ka tengah imah dituturkeun ku Yati. Para mitra kaum dangu, tidanget harita Rojali jeung Yati tetep tumetep di imah anyar milik pribadi. Menang sami ngumah memang karasana ngarumas. Tuman loba batur aripek ayeuna tiiseun puguh we asa nu ngelis teu boga dulur. Tapi lila-lila mah jadi tuman, Yati beuki betah jeung ngarasa tentrem. Ari sabab mun karasa kesel atawa carangkeul Yati sok ulin ka pabrik. Tara aya nu nyisi kudi bebas teu aya nu ngahalangan, atuh sajabati kitu pasosore. Sok dilongokan ku Payuda mun balik ti kantor. Ari geus ngarasa betah mah teu karasa nyerelekna waktu, tungtungna ampir jejeg 1 tahun. Sarta Rojali geus sabaraha kali naik pangkat. Nu akhirna sajajar jeung wakil direktur dipercaya nyekel urusan-urusan penting ku Payuda. Dina hiji mangsa Payuda nyaur ka Rojali sangkan ngahadap ka direktur. Sabab di kantor mah hubungan anak jeung bapa ditinggalkeun heula. Rojali gancang nyumponan panyaur gek diu kalayan sopan. Bade aya pikir saeunaon Pak? Cek Rojali bangun teuneng. Kieu Rojali, sabada ngabandungan hidup salila digawe di dieu, tetela teu aya cawadeunana. Oge aya kamajuan nu mata kreus. Tah kulantaran kitu asa geus tepi kana mangsana pikeun ngangkat hidup jadi pimpinan, jadi direktur ngaganti bapa nu geus sakieu kolotna. Cik ayeuna bapa rek nanya, na geus sanggup atawa acan? Cek Payuda bari neuteu. Sorot soca jiga nu cahayaan nembus kana jajantung Rojali. Atur nuhun upami kaanggo mah Pak. Ayeuna abdi tos ngartos kana tata cara ngolah perusahaan. Sarta abdi tos siap kanggo nampi tugas anu langkung abot. Kapercentenan Bapa insyaallah sanggem abdi ngajalankeunana. Jawab Rojali tegas pinuh ku kapercayaan ka dirina pribadi. Oh syukur ujang, syukur. Bapa memang percaya ka hidup. Payuda ngasongkeun dampaleungeun katuhu ngajak sasalaman gep ku Rojali di tampanan. Atuh para mitra sadaya, harita teh angen mah ratu bungah pacampur jeung lewang. Bungahna pedah laksana nyumponan harapan Payuda, lewangna bisi teu mampu ngolah perusahaan, bisi teu bisa nyugemakeun kana hate nu jadi bapa. Dupi salajengna kumaha Pak? Kieu Rojali, pageto bapa rek ngayakeun rapat jeung para karyawan, sarta rek nyawalakeun urusan perusahaan. Saterusna lamun kaayaan perusahaan geus kanyahoan oge geus kasaksian ku hidup. Bapa rek ngebrehkeun ieu paniatan ka sakabeh karyawan. Sakaligus rek ngaresmikeun hidup jadi ngaganti bapa. Tah kitu rencana bapa teh. Muhun kartos pisan Pak abdi mah sajang ngiringan. Rojali marah mai bakat ku bunga, hatena lugina asa lunas tina hutang. Tah kitu perlu namajung digawe deui sakumaha biasana. Ngan omat ulah kaloba omong bisi jadi gangguan kana lancarna rencana. Unyuk subang apa sejadi estokeun pisan. Geus kitu mah para mitra, Rojali kaluar ti kamar direktur nuluikeun pagaweanana nu tadi katunda. Poe eta mangrupa poe nu ngandung sajarah pikeun Rojali lantaran hubung kabungah nu karasa. Asa can aya tandingna. Rojali ngarasa bagja hirupna lantaran cita-cita
ti keur leutik teh tina kanan. Kocapkeun sorena Rojali geus balik ka imahna, Paroman teu weleh marah mai. Malah asup ka imah teh bari hahariringan. Ngadenge salakina bangun gumbira, Yati buru-buru mapagkeun bari mawacai teh sagelas gede. Sok ditunda dina meja bari pok nanya. Menak kambingah naon dinten ieu teh Kang? Kakupingna sareng katinggalna meuni gumira pisan. Eta we kakupingna meuni seueur nyanyi, katinggalna meuni alah pokona mah abdi mah tak sirik. Abdi mah di dieu teh meuni ti iseun pisan. Oh, teu kedah sirik atuh Yat. Mun palaya mah ngiring bingah atuh, sing bingah atuh, sabab kabungah Akang, kabungah Yati. Kasedih Akang, kasedih Yati. Jadi ulah sok ngarasa sirik, awon jawab Rojali bari ngalaan sapatu. Geus kitu ngalaan deui nu dasi nu karasana asarari dunaker. Mun mangga atuh abdi bade ngiring bingah. Nanging naon atuh nu matak bingah teh Kang? Naik gaji Akang eta napi naik pangkat? Derek-dek Rojali nyaritakeun obrolan jeung Payuda. Yati meuni bungangang hatena, dua leungeun teu karasa dirangahkeun bari ngucap syukur alhamdulillah. Geus kitu melong ka salakina nyesri leutik, Paroman bear marah mai. Upami kitu mah abdi cios ngiring di damelnya Kang nya. Oke heula ulah wakang emutan eta. Sabab pada mal kantor parantos seueur teu aya lowongan. Ayeuna oge tiasa sote Akang naik pangkat pedah we bapa bade liren. Tapi muga-muga aya lowongan anu cocok kanggo Yati. Kitu ge mun keukeuh palai di damel. Kan tenan Kang lah abdi mah hoyong nyobian di damel di perusahaan bapa. Nah kumaha rasana janten padamel. Lebar kenging sakola teh dimangfaatkeun teh Kang. Punten usahakeun nya supados abdi tiasa janten karyawati. Keun atuh ke. Urang usahakeun. Tapi engke mun Akang geus lila jadi direktur, da ieu can wani Akang teh. Yat, teh Kang Ridwan ka dieu. Cek Rojali bari kop kana gelas regot nginum. Teu aya Kang. Nah bade aya naon kitu? Nya sono we atuh geus 2 minggu teu araya ka dieu nya. Rarepoteun panginten Kang. Margi seueur pisan pada melanana. Pami aya waktos manaon lepatna tepangan ka bumina. Abdi ge tos sono ka teh Lia, tos lami teu patepang. Yati asa di jalanan manehna ge geus hayangeun ulin ka imah lanceukna. Yo ke urang ka ditu tapi Akang mah lapar ieu teh ye. Yati buru-buru nyadiakeun sangu sanggeus tarapti Rojali nyampeurkeun. Brak dalahar bangun nikmat naker, saterusna Yati jeung Rojali darangdan. Tuluy init muru ka imah Lia, Yati geus teu sabar hayang geura ngabejakeun kaayaan salakina nu matak ngagumirak. Cagduna heula kaayaan Yati jeung Rojali nu keur reumeujeunna Sukabunga. Jauh tina kasusah jeung kabingung, ayeuna urang malikan deui lalakon anu geus lila katuna. Nyatana Bisarmi nu tetep katalangsara. Waktu anu lilana taun-taun mangrupa hiji siksaan ka Bisarmi. Lantaran beuki lila beuki sangsara, awak ruksak harepan ancur. Bisarmi geus taya harepan kana hirup pinanggih bagja. Sabab anakna nu salilana di teteangan teu aya kelemeng-kelemengna acan. Sedengkeun aya kaayaan awak Bisarmi kalah kabeuki ripuh. Balangsa kabina-bina, baju rubat rabet samping rawing jeung kalotor buuk gimbalang kamani. Tonggongna geus rada bongkok, kulit garing balas kapoe jeung kaibunan. Dina hiji mangsa Bisarmi ngiuhan di hiji toko di jalan raya. Manehna ngarasa ripuh urut lelempangan ngider kota. Hasilna matak sedih sababaraha maen keur reumeujeunna sepi. Ukur manggih uras sapotong ti tukang warung sisi jalan. Ya Allah Gusti, bade dugi ka iraha siksa anu tumiba ka diri abdi teh atuh Gusti. Abdi mah nampi ka ieu cocobi, nanging abdi teh aya panuhun. Mugi sing engal lekasan. Margi bilih teu kiat nananganana nu akhirna abdi jadi aral subaha. Duh Gusti di mana atuh aripun anak? Kitu ceuk Bisarmi bari nyarane kana tembok. Panon mureleng ka jalma-jalma nu larar riwat balawiri matak lieur nempokeunana. Bisarmi teu weleh boga sangkaan yen anakna keur ulin jalan-jalan. Lelempangan di kota Bandung kacida hayangna patepung dina mangsa kitu. Najan diparengkeun pondok umur oge ari geus ditepungkeun. Jeung anakna mah teu panasaran. Tapi harepan tinggal harepan.
Antara harapan jeung kanyataan jauh pisan jeung nuji cita-citakeun. Panon poe panasna meni moreret nambahan siksaan pikeun Bisarmi nubatan sakitu. Ti koro nu geus garing kita tadi beuki peureus karasana. Hayang nginum nu seger-seger tapi ukur neureyan ciduh nu kentel, nu seuseut jeung tambah peureus di teureuyna. Beuteung Bisarmi karasa murilit menta eusi tapi geus teu dirasa. Sabab daya harapan manggih dahar anu cukup. Bisarmi geus biasa deui ngalaman kitu. Geus teu matak jadi siksaan dan nu berat kana batin mah. Iwa ti mikiran anak nu tetep can aya laratanana. Anak anungan hiji-hijina ayeuna mah teu kanyahoan ayana, mangkaning sasat jadi gunung panangeuhan, panyalindungan dina mangsana kolot. Tapi ayeuna boro-boro bisa disalindungan, nasib oge can kanyahoan. Gusti naha panas teh meuni kabina-bina teuing. Iraha rek aya hujan. Asa teu aya piliheun panas ku panasna matak jadi siksa. Kana diri teh hujan ku hujana tetep pikeun aing mah sangsara. Matak kabulusan jeung matak muriang panas tiris. Kudu ka mana aing ayeuna kota Bandung geus kaider. Tapi anak can kapanggih. Rojali di mana atuh ayana hidup teh ieu mah anak ieu geus lila neangan. Bisarmi sasamat. Ka anakna dibarengan ku murubutna Cipanon. Cipanon Bisarmi tayaraatna unggal inget ka anak sok murubut lir hujan kasedih. Tapi kituna teh taralila Bisarmi kaburu sadar yen anakna moal anggeus ku diceungceurikan. Keur kitu lar aya hiji lalaki gandang naker. Lempang mapae trotoar bari ngajingjing kantong plastik nu pinuh ku balanjaan. Di kajauhan keneh geus diteuteup ku Bisarmi disidikeun paromana. Nu sakira aya sifat welas jeung asih kasasama. Kulantaran geus taun-taun jadi tukang jajalu, Bisarmi apal kana keuritan beungeut nu bageur, nu bengis, nu berehan jeung nu judes. Harita Bisarmi beda pirasat, jalma nu keur diteuteub jiga-jiga jalma hade, berehan jeung karunyaan. Atuh sanggeus deukeut Bisarmi namprakeun dampaleungeun bari nyarita lumengis. Juragan, pasihan nini agan. Sing hawatos kanu nuju di puragaan kasesa. Nini tetos 2 dinten teu menak neda agan. Sing hawatos disuhunkeun sedekahna we manawi aya ridho galihna. Jumerit hate Bisarmi jeung ucap-ucapan nu ngalengis pikarunyaeun. Nyerep kana hate eta jalma kontan eureun bari ngareret kana beungeut Bisarmi. Leungeun katuhu ngodok saku calana ku siwel ngabijilkeun duit salamar. 500-an sok dibikeun ka Bisarmi. Yeun ini junggera meuli dahareun, cek eta lalaki. Leos indit bangun rusuh leumpang meninggal gedi. Nuhun alhamdulillah ya Allah ya Robi. Mugi Gusti kersa males kana kasayan eta jalmi. Sing diganyar ku ganyaran nu langkung ageung. Sing dihapunten dosana ditamih rejekina. Nuhun Gusti. Bisarmi nangkep duit bari peureum. Hate muji syukur ka Allah anu maha kawasa, anu maha murah tur maha asih nu geus ngobahkeun hate jiwa hiji jalma. Nu akhirna ngabijilkeun sabagian tina rejekina dibikeun ka sangsara. Sanggeus teteg hatena Bisarmi cengkat lalaunan duit dikepeul keneh. Maksud Bisarmi rek meuli sangu keur ngeusian beuteung nu lapar da puguh ti kamari can karara bandahar. Ingkud lempang maju ngetan suku karasalinu jeung cangkeul. Inung suku nyeri keneh urut ti tajong kana batu basa diudag anjing herder di hiji imah nu sigerong. Harita aya 2 jalma pating bedega deukeut tukang rokok. Pating pelenyun udud bari dangah jumago. Ti tadi panona mureleng ka Bisarmi nu keur baramayan menta sidekah ti jalma nu ngaliwat. Basa Bisarmi tepi kanu rada sepi eta 2 jalma pating jali gerah leumpang ngadeuketan. Ku Bisarmi teu dipalire da teu boga rasa curiga naon-naon. Tapi barang geus deukeut pisan Bisarmi ngajenghok reuwas. Sabab eta jalma teh nanya bari nyentak nu saurang deui megatan ka Bisarmi. Nini peot diberi sabaras ya. Hah?
Kusi badagul ha? Naon Aden bibi mah teu ngartos. Bisarmi melong bari ngadeg-deg, jajantung ratug jeung hatena sesebelakan. Sabab asa apal kana keuretan beungeut nu duaan. Tapi poho deui ngaranna jeung poho deui kana asalna kawantu keur kaweureu jeung sieun. Jawab sia dibere sabaraha maneh sia ku si badagul ha? Mana ayeuna duitna? Sok temokeun ka aing. Ceuk eta lalaki bari molotot. Bisarmi beuki sieuneun manehna teu wani baha. Dipaparin 500 rupiah, tapi tak yeuna keur nini. Jalma teh para mitra. Sigana bae harita teh eta jalma teh rek meres. Oh nyaho kami ge. Eta keur nini tapi nini sanyaho. Eta jalma nu rek diperes ku kami, tapi teu hasil kaburu lolos. Taina mere duit ka nini ka dieu keur kami. Ulah Aden nini teh hayang dahar geus lapar. Rek dipake jajan kupat tahu atawa rek neang tukang sangu. Ceuk Bisarmi bari ngadeg-deg. Cipanon geus teu kaampeuh murubut masihan pipi. Mantong ngalawan sia bisi dipodaran. Mana duitna? Kadieun sia. Ngomong kituna teh bari ngagaradah ka Bisarmi. Atuh kapanggih duit kop dicokot ku eta jalma leos indit bari ngagak-gak seuri. Baturna nuturkeun bari nyerengeh teu karunyangeun ka Bisarmi nu colohok bari ramisak teu bisa ngalawan. Gusti nu agungna meni asa kabina-bina teuing manusia teh. Kilang bara bisa mere ka aing cik atuh nu geus kapimilih ku aing mah ulah direbut deui. Dasar jelema durjana meni kabina-bina teuing jahat teh. Ceuk hate Bisarmi bari ngoloyong ka sisi brek diuk setengah meubeutkeun maneh. Sakujur awak jadi lungse taya tanaga Cipanon murubut beuki juu. Ari jalma nu dua teh laleumpang muruh hiji tempat nu merna. Gek dariuk dina tembok bari teu weleh pating cakakak seuri. Nu saurang melenyun udud pok ngomong. Ha, maneh apal ka nini-nini eta euy cing Teguh euy? Apal tuli. Najan geus ratusan taun ge moal poho dewek mah. Komo deui ieu can aya saabad papisah. Nini taya lian iwati si Sarmi. Pamajikan si Karda teh ya. Panuju deh ka. Buas adalah. Cek nu saurang deui taya lian iwati Suha. Dua jalma teh memang geus lila araya di Bandung ngahaja. Diutus ku Ki Jaladri pikeun maluruh musuhna nu kungsi tarung di puncak teh. Nu dimaksud taya deui iwati Karta nu can kanyahoan di mana ayana. Teteh euy pikiran maneh macam kene euy. Halus jeung apik. Memang bener teteh si Sarmi, pamajikan si Karta nu doraka. Tak kitu hukumanana kanu jahat jeung teleungeus mah euy. Teu jaga-jaga teuing geuning. Di dunya kene geus karasaeun hirupna katalangsara. Puas euy, ceuk Ili bari tuluy ngenyot lududna. Panon melong ka palebah Bisarmi. Kumaha teu Li? Urang teh geus lila euy ngidar kota Bandung ye. Dengan musuh nu bari tomegat di puncak teh. Labang euy talarata taya laratan. Na kudu ka mana neanganna ye? Na Ki Jaladri moal salah kitu. Suha jiga nu pondok harepan sabab geus lila teuing ider-ideran. Tapi musuh can kapanggih keneh bae. Kelanan atuh ulah waka nyalahkeun ka Ki Jaladri. Sabab dewek mah euy ngarasa yakin yen Ki Jaladri elmuna lain bantrak-bantrakeun. Dina urusan kabatinan ge tangtu jero sabab manehna nyaho. Yen musuh teh ayana di kota Bandung, ngan bae can nepi kana mangsana pikeun kapanggih. Jadi ayeuna mah urang teh angan bae heula sing nepi ka beunangna. Nya tapi goda Bandung geus kaup kabeh. Kudu ka mana deui ayeuna? Alusna mah tanyakeun ka Ki Jaladri. Nah di mana kira-kira musuhna ayana? Mun geus aya pituduh nu pasti urang jorag. Pan Bandung teh lega rek kawetan ka kulon, ka kidul, ka kaler. Nah di Tegalega, nah di Bojongloa, nah di Buah Batu, di Cicadas. Nah di mana? Atau di Ujung Berung, atau di daerah Dago, atau di Dayakolot. Ini mah kudu pasti ya. Buah di Cimahi. Kudu jelas. Lamun geus jelas kakar urang ubek. Nya dipikir-pikir mah. Memang bener euy. Suha jeung Ki Ili teh para mitra menikeukeun oge hayang balik heula ka panyumputanana nu dicicingan ku Ki Jaladri. Lantaran ti saprak patepung di Jakarta teh eta tilu jalma teu papisah deui tapi ngahiji babarengan bubuhan sarua jahatna.
Tapi ulah wakaha kelah urang leukeunnan euy. Susuganan dina hiji mangsa bisa tepung jeung musuh. Pana ieu ge teu disangka-sangka betepung jeung si Sarmi. Untung teu tengarana euy. Nya bener ari pamikir kadinya nama. Tapi lamun lila-lila teuing ngidar di Bandung bakal moal cukup. Ayeuna ge geus sisip ye. Lamun teu ngarebut si Sarmi, alah moal aya duduk acan urang. Cek Suha bari nemongkeun duit nu meunang ngarebut ti Bisarmi. Nya tong salempang rejeki mah loba keneh. Kumawe carana mah pokona mah bisa dahar jeung ngebul. Keun dewek ge bisa lah usaha mah. Ayeuna mah yeuh urang sampeurkeun deui si Sarmi itu urang tanya. Ili nangtung manehna panasaran. Hayang nanya ka Bisarmi tapi Suha teu satujueun. Ulah bahaya ngadeuketan si Sarmi, bisi cilaka. Keun bae antap sina bara maen, rek naon da moal aya gunana barina oge. Aya gunana urang bakal nyaho kana laratan si Karta. Nah di mana ayana? Nya geus bebas tina hukumanana atawa acan. Da ieu nu rek ditanyakeun ku dewek teh euy, sabab si Karta ge perlu diteangan. Manehna kudu ngayakeun balitungan jeung urang euy. Cek Ili tuluy ngaleos. Muruk ka Bisarmi nu masih keneh diuk di tempat tadi bakatku bingung. Suha ge akhirna manuturkeun manehna jadi panasaran. Hayang nyaho kana katerangan ti Bisarmi. Nah di mana ayana Karta? Tekung silila para mitra duanana terepi ka Bisarmi. Gek diuk gigireunana bari marelong. Puguh Bisarmi meningarenyag teu nyangka yen nu duaan terek datang deui. Rek naon deui datang ka kami, halik nyingkah ka itu. Jor wae bawa duit mah hitung-hitung hajat mah legdeuleu sia micen sia dangkal. Bisarmi kukulutus bari rutret ka Ili jeung Suha. Bisarmi. Ulah galak-galak teuing sia ka kuring bisi butuh keur dahar mah. Duit rek dipulangkeun ka anjeun. Asal anjeun ngajawab pertanyaan kuring sacara jujur. Cek Ili ngomongna leuleuy. Panon melong ka Bisarmi nu reuwaseun. Sabab duanana wawuheun ka manehanana. Anjeun teh saha anu sanyana? Nah make wabuh ka kuring sagala. Pira aku Bisarmi teu apal. Sidikeun heula sing bener ieu sok teguh. Saha kuring jeung saha ieu? Ili nunyuk ka Suha ari Bisarmi kerung. Panon mureleng ka Ili lila-lila breh lalakon ka tukang nemongan. Beungeut Suha jeung Ili mangsa keur ngora ngolebat dina pikiran. Malah beungeut Karta kacipta dina sawanganana. Maneh teh si Ili jeung si Suha. Rek naon los-los ka dieu barina oge manusia kurang ajar sia. Kumaha nipu jeung ngancurkeun harapan kami. Ceuk Bisarmi ujug-ujug amek jeung nyarekan. Sabab inget kana mangsa-mangsa keur ditipu ku Ili jeung Suha. Basa digawe keneh di juragan Sugana. Hehehe. Bener kuring Ili jeung Suha, tapi ulah gagabah nyarita teh. Bisi dibebekeun ta bibir teh. Coba pertanyaan jawab ieu. Di mana ari si Karta ayeuna? Hirup keneh tah geus bae. Ili molotot huntuna kekerot. Nyaho aing sorangan ge geus taun-taun neangan salaki jeung anak tapi teu kapanggih. Eueuh laratanana ieu teh gara-gara sia kabeh oge deuleu. Ceuk Bisarmi bari kekerot. Sakujur awakna ngeleper kaduruk ku hawa nafsu. Tapi taya gunana amak nyedak tanaga midak ukur ngagedur dina dada. Oh, jadi anjeun teh can kungsi tepungnya jeung si Kartanya? Nah geus sabaraha taun aya di dieu teh ha? Ili nanya deui. Mangga sia teu kudu loba tatanya da moal aya gunana deuleu. Kajaba lamun rek mantuan ka kami eta mah pek wae. Cek Bisarmi tetep kasar sabab beuki lila beuki karasa sedihna. Jeung nalangsana kabeh akibat tina katelengesan Ili jeung Suha. Montong kasar teuy ngomong teh si Sarmi, sababun kami aya niat rek mateni maneh, teu kudu hese deuleu. Kami nanyakeun si Karta teh memang keur neangan diteangan ti Bareto, tapi can aya laratanana. Kami geus heubeul hayang tepung jeung manehna, rek ngayakeun balitungan, tapi lamun maneh teu nyaho jeung kajeun lah teu naon. Cek Ili jung nangtung tuluy ngaleos ini teu ngareret deui ka Bisarmi. Suha molohok jeung manehna ge nangtung jung nangtung. Pok ngomong ka Bisarmi, "Kami aing ka mana maneh? Mun pareng tepung jeung si Karta, bejakeun sing bener ieu. Aing nganti-nganti ti Bareto kitu, rek ngayakeun balitungan. Mun ngarasa panasaran susul ka Gunung Kareumi. Aing aya di dinya jeung babaturan." Bisarmi teu nemalan. Ukur molotot bari kekerot. Tapi najan bari jeung kitu omongan Suha dicatet dina ati sanubari.
bisi besok baring supagi aya gunana. Ngaran Gunung Karemi geus ngancik dina ati Bisarmi. Nu sawaktu-waktu bisa dibejakeun ka hiji jalma, nu sakira bisa numpes ka jalma-jalma nu jahat. Sanggeus ngomong kitu Suha ngagedig init nuturkeun ili. Hatena ngarasa sugema geus ngedalkeun panangtang na ka Bisarmi. Nu ceuk itunganana bakal tepi ka Sikarta dina hiji mangsa. Suha teu sadar manehna geus nyieun hiji kasalahan, sabab geus ngabejakeun tempat nyumputna nu samemehna kacida dirusiahkeunana. Ieu teh kasalahan kacida gedena keur manehanana nyata Suha jeung Ili. Da sahanteuna lamun ku Bisarmi diuca Aceh kanu berwajib, geus tangtu meureun tapak lacakna teh bakal kasusut. Para mitra kaum dangu, panon poe beuki ngulon. Tapi panasna tetep moreret mata klieur. Bisarmi can incah di tempat diukna ngahuleng mikiran nasib. Bari mikir-mikir pilampaheun hate Bisarmi asa ancur. Lantaran dirina teu boleh dipuragaan ku kasusah. Dilingkung ku kabingung kadatangan Ili jeung Suha namahan kana langsaan kana dirina. Nah, ari nu jahat dibere jag-jag jeung salamet. Jika nu teu aya halangan pisan, estu bebas ngalampahkeun kajahatan. Tiba heula taya robahna. Mun kitu masih Ili jeung Suha teh jadi jelema jahat nu salilana ngaganggu kana ketentreman umum. Keun sia dina hiji mangsa marek dibejakeun kanu berwajib. Yen manehna nyumput di Gunung Karemi. Tapi aing teu nyaho di mana eta tempat teh. Jeung di mana ari Kang Karta ayeuna nah jumeneng keneh eta bageus taya di kieuna. Duh, meni asa numpuk teuing kabingung teh meni teu aya sudana. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Jung nangtung tuluy leumpang mapai jalan meni ngalenghoy. Bisarmi ini teu puguh nu dijugjug unggal poe ukur kitu jeung kitu bae ngider kota Bandung neangan nu jadi anak. Cipanon mah geus taya reureuna murubut maturan Bisarmi. Nunanangan bingung sedengkeun anakna tetep can kapanggih laratanana. Cipanon Inung beuki juu hate rajet asa diwawajet kana langsaan ngawasa kana dirina. Tuna heula lampahna Bisarmi kocapkeun di imah lia. Harita aya semah duaan tayalian Iwati Yati jeung Rojali. Ngan hanyaka Ridwan keur eueuh sabab tadi init ka kota rek barang beuli. Harita ukur di sanghareupan kuliah. Yat, kumaha kaayaan di ditu ayeuna? Aya kamajuan? Lia ngamimitia nyarita. Bari neuteup ka adina nu beuki lintuh jeung bersih. Alhamdulillah teh aya ginanyar kawilujengan. Teu kirang sawios-wios malih mah pangna abdi ka dieu bade ngawartoskeun ka teteh. Abdi nuju kenging ka bunga nu pohara. Yati agul naker. Hayang buru-buru ngabejakeun kalanceukna ngeunaan Rojali. Nah kumaha kitu Yat? Pok atuh caritakeun ka teteh. Pamita aya wagelan mah pageto Kang Rojali diangkat janten direktur. Ngegentos ramana nu parantos sepuh tak kitu teteh. Syukur alhamdulillah. Nuhun Yati. Nuhun Aji Rojali, teteh ngiring bingah sarta ngiring ngaduakeun. Mugi-mugi sing lancar jeung sukses. Lia kacida aratoheunana. Kacida atoheunana lantaran adina beuki maju. Nuhun teh. Abdi ge bingah nanging eta teh neme rencana teu acan kantenan 100%. Eta mah Yati we meni agul teuing. Wajar mun agul teh Ayi sabab kabungah salaki, kabungah pamajikan. Keun bae da moal aya rugina. Memang kudu bunga ari manggih ka sugemaan mah. Ayat rek kumaha maksud Yati saterusna? Kade ulah adatnya, ulah ungah adat. Mun geus jadi nyonya direktur sing tetep dina kaayaan ayeuna sabab sifat nu bari robah eta teh goreng pisan Yat. Cek Lia mapatahan kanu jadi adina. Kieu teteh pangna abdi ka dieu teh memang aya maksad. Pemi Kang Rojali parantos resmi janten direktur. Abdi bade ngiring ngadamel di kantor sawios janten jurutik oge. Tetapi janten lah naon we lah asa aya kasibukan. Ulah ngalamun teuing di bumi. Tak kumargi kitu abdi bade anon teh aya abdi teh butuh kurencang di bumi purang ngajagi di ditu. Kumaha upami Mang Karto bade dibantu ne ku abdi kenging tanapi henteu. Ceuk Yati tegas. Manehna memang geus lila hayang ngajak Mang Karta ka imahna. Oh, kitu na leres teh Ayi.
Lia nanya ka Rojali. Name rencana teh nanging kumargi Yati keukeuh palai ngadamel, rupina bade diusahakeun kanggo milari pangalaman. Tah kumargi kitu laros pisan abdi teh butuh ku pangajang tukang ngajagi bumi. Hiji-hijina nu tiasa dipercanten iwa ti Mang Karto. Nya teu naon jeung atuh bawa ka ditu sing ngabantu-bantu ka Yatinya. Ongko Mang Karto teh nyaaheun pisan ka Yati, da puguh diasuh ti leuleutik. Malah minggu tukang mamanehna wak cabalaka ka teteh cenah hayang maturan ning Yati cenah ngancan di jurungan. Taina kieu nya nuhun atuh nu aya. Ke urang calukan gerenya. Lia tuluy nyalukan Karto. Kelila Karto norojol nyampeurkeun gek diuk kalayan sopan. Wah, pade aya pikeun naon neneng? Asar reuwas teuing Mang ye. Kieu Mang Kartonya. Yati teh ayeuna teh geus betah di ditu cenah sarta aya rencana bade ngiri ngadamel ka carogena teh. Tah ku jalaran kitu di bumi teu aya nu ngurus. Janten butuh ku jalmi nu bisa dipercaya. Hiji-hijina jalmi nu kapilih taya deui iwa ti Mang Karto. Jadi ayeuna mah wajahna kudu ngabula ka Yatinya. Keun bae di dieu mah da teu ripuh teuing sarta loba titaheun mun aya naon-naon. Kitu maksud teh Mamang. Lia nerangkeun maksudna. Puguh Karto atoheun lantaran kitu pisan kahayangna. Nyatur nuhun neng. Mang teh bingari kitu mah. Margi nu saleresna Mang teh oyong pisan ngiring ka Neng Yati. Tah ayeuna tina kanan. Laksana sakumandu dipikahoyong. Mangga neng, Mang sejang emut. Pokona mah tumut kana perintah. Bade ngiring ka ditu, jawab Karto dari anaker. Hatena bunga sabab luyu jeung kahayangna. Nuhun atuh Mang Karto, mangatuh ayeuna urang beberesnya, margi dinten ieu teh urang ngalih. Cek Yati bari seuri, hatena narasa bunga. Uncuk sumangan neng, Mang bade beberes heula, permios atuh. Karto ngaleos ka dapur. Lempang rusuh jiga nu sieun tinggalin. Barang geus aya di dapur, geuwat ngarengsekeun heula tugasna, nganggeuskeun popolah keur dahar sore. Sanggeus beres masak Karto mandi bebersih, tuluy disalin ku pakean nu bersih jeung pantes. Baju dientepan kana koper, kitu deui barang nu sakira diperlukeun, diasupkeun kana koper. Akhirna Karta saged ngan karibral miang, gandeang katepas, gek diuk milu ngariung jeung dudunganana. Keur kitu kurutak Ridwan datang rebo ku babawaan da puguh tas balanya. Barang red ka Rojali jeung Yati nya seuri, tuluy ngabagiakeun ka adina nu geus lila tara aya nganyang-nganyang. Sanggeu silih bagiakeun Ridwan diuk deukeut Lia, pok nanya. Akang teh heran ari kamarana ari Mang Karto ieu teh bet saged kitu jiga rek pundung. Aya naon ieu teh Mang? Waduh, sumun Mang teh bade mios di dieu den. Nanging sanes pundung Mang teh dipiwarangku neng, bade ngiring ka Den Rojali, jawab Karto bari nunjuk ku jempol ka Rojali. Mohon Kang, Yati butuheun pisan ku Mang Karto. Cek Lia bari tuluy nyaritakeun sabab musababna ngarah kahartieun ku Ridwan. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Harita Ridwan barang ngadengi katerangan tinu jadi pamajikanana tuluy nyarita. Oh, kitunya tina naon ari kitu mah. Akang ge moal bisa ngahalangan ngan akang rek amanat ka Yati jeung ka Rojali. Kade sing bisa mawa diri, sing bisa ngahargaan kanu gede jasana. Mang Karto teh ku urang sararea geus dianggap kolot sorangan. Gaganti indung bapa nu geus teu aya. Tah kulantaran kitu bral we, rek dibawa mah, tapi ulah rek dianggap hiji bujang, ulah dianggap tukang kebon, ulah dianggap koki, tapi kudu dianggap kolot sorangan nu pati huripna aya dina tanggung jawab urang sararea. Mun aya naon-naon atawa aya kasulitan, pek minta nasehat ka Mang Karto, sabab anjeunna geus legok tapak genteng kade, sarta mikanya ahna ka urang geus teu asa jeung jiga. Kitu amanat akang teh, kade sing bener-bener miarana, ceuk Ridwan teu weleh mepelingan ka Yati jeung Rojali, nurek diiluan ku Mang Karta. Hatur nuhun atuh Kang Ridwan, abdi ge ngartos kana maksad akang. Memang leres pisan, Mang Karto teh sanes bujang atanapi badega, sanes tukang kebon atanapi koki nanging sepuh urang sadaya.
Sawios akang sareng teteh ulah cangcaya da abdi emut kana hal eta doakeun we supados abdi salamet sareng lancar dina usaha. Cek Yati ngebrehkeun eusi hatena. Nu mikanya ka Karta kawas ka bapa sorangan. Nya nuhun atuh Yat. Dah kudu kitu ka Mang Karto teh. Heug atuh. Ku akang didoakeun pisan muga-muga harapan jeung cita-cita Yati kahontal. Jawab Ridwan bari unggut-unggutan. Hatena panuju kana ucap-ucapan Yati. Dupi akang mulih di mana? Rojali mengkolkeun jejer obrolan. Wangsul ti kosambi akang teh balanya eta teh. Pangabutuh sapopoe dasar sial hampir we cilaka. Aku naon, Kang? Dia reuwaseun beungeutna rada pias. Kieu lia. Tadi teh basa kaluar ti pasar akang aya nuturkeun. Dua lalaki karareng naker matak sieun. Di palebah gang aya nu heureutnya. Gang nu heureut akang dipegat ku dua lalaki ting di mana jona da nyaho-nyaho geus aya hareupeun we. Ujangku gede maksa minta duit ka akang bari nololkeun peso balati tina jeroeun baju. Ngan untung kaburu loba jelema atuh akang teh salamet bisa lolos tina ancaman jahat. Da kitu pangalaman akang teh nu matak reuwas teh. Ceuk Ridwan nyaritakeun pangalamanana basa tadi aya nu begat. Oh, kitu meni matak reuwas ngupingna, Kang. Kade asing atos-atos ari balanya teh hariwang bilih ningang di apes. Lia menilu menyap hatena melang ka salakina. Muhun den lah mugi sing waspaos bilih cilaka. Malum jalmi teh ento sami, sok aya bae nu nekat ngelampahkeun kejahatan. Nanging manawi ade nemut, nah aku mah dedeganana jalma teh. Mang mah janten penasaran ye sok hoyong terang, hoyong ngajajal pangabisana. Jakarta bangun kemes, hayang newak nu jahat. Kieu mang nu hiji mah jangkung jeung weweg beungeutna jebag lah beungeutna teh panon bolotot sarta cilina rebing. Ari nu hiji deui begang tapi beungeutna kereng pikasieun bewosan sarta irungna dempes. Demes lain di dempes tak kitu nu katempo teh mang dengan saliwat tage. Karta kerung dumadakan bet inget ka musuh-musuhna nu baresto kungsi tarung di puncak. Sarta kungsi nodong kajenatna juragan Suganda di jalan bypass. Eta dua lalaki musuh Karta nyatana Ili jeung Suha. Nah, kalah ka ngahulang mang, aya nu diemutan, ceuk Ridwan. Lamun den, mang teh saemut ka dua jalami margi selaresna mah mang teh gaduh musuh. Nu kepungkur patelak di Jakarta, manehna duaan kungsi patepung di perjalanan, lajeng tarung di puncak. Hari tamang tu asil ngaringkus manehna. Malah mang sorangan hampir cilaka. Tapi tos lah, asa mustahil mun ayeuna aya keneh di Bandung teh. Sabab cangtos meraneanana di Jakarta deui. Jakarta jiga nu asa-asa. Teu pati bebas rek nyaritakeun lalakon hiru. Sabab kaburu inget deui kana kaayaan dirina nu sanyana nu jadi buronan polisi gara-gara kabur ti Panyara. Najan geus liwat welasan tahun oge tetep ngarasa sieun lantaran can aya putusan yen manehna bebas. Ai nasa ngaranna musuh mamang teh? Abdi menjadi penasaran hayang terang ka manusana we. Ceuk Ridwan bari neuteup. Da ngaranna mah Ki Jeladri urut dedengkot baju laut di Laut Jawa. Uluh natepang di mana sareng Mang Karto? Di Jakarta den, dina mangsana ngalalana. Margi mang teh kapungkur mah urang Jakarta. Lami pisan di ditu nyakung si tarung jeung Ki Jeladri di Tanjung Priok. Asal mah prabut perahu. Keke. Nah mang teh di Jakarta kitu. Mu maksa delami, ai mang asal mah di Jawa Tengah mang teh. Jakarta ngahaja teu ngabejakeun lalakon usanyana ngarah teu ka papanjangan. Wah. Palangsian nya musuh mamangnya. Kumaha atuh ayeuna nya? Wah tos we den ulah dipapanjangkeun. Mang Malim riributan diri pilih matak cilaka ke Sararea. Margi Ki Jeladri jahat jeung gagah, kawantu jago di alam samudera mah. Jakarta. Teu panjang muka lalakon bisi Rusiah nakanyahoan. Ari Rojali nu tita tadi ngabandungan ngarasa kataji ku kekecapan Karta, pok nanya bari neuteup. Yupi mang, kantos sabaraha kali tarung sareng Ki Jeladri? Saha nu kawon waktu sarita? Kitu pertanyaan Rojali. 2 kali tarung teh, sekali di Tanjung Priok, kedua kalina di kebon teh di puncak. Sedayana ge emang nu kawon.
Nanging sanes kawan ge abdi yakin memang kaungan ilmu nu bela diri lah. Sakirang-kirangna tiasa silat. Laras atanapi teu mang? Rojali nanya deui sababeuki panasaran. Karta bingung rek ngajawabna teh sok sieun kapapanjangan, tapi mun teu dijawab kurang hade. Lah tiasa mah ento teh nanging sekalian ngeprak jelema lah. Jelema laleur-laleur bae mah tiasa kenging ngaguru ti sobat dalit waktu di Jakarta. Abdi ge hoyong diajar silat lah kanggo nami-nami pengalaman. Kumaha pami abdi bade guguru ka Mamang tiasa teu? Rojali kalah kabeuki panasaran. Manehna geus lila hayang diajar ilmu bela diri pikeun namahan kawaspadaan bisi sakali mangsa aya gunana. Wah, isi nari kitu mah Den. Margi mama ketiasana mau ngukur sakedik, moal cekap kanggo digurukeun mah. Nanging upami aden bade niat mah ento aya lepatna. Itu tak maksud mang teh. Nya nuhun atuh mang lah. Kayak upami aya waktosnya urang latihan di ditulah di abdi. Abdi teh selami milarian gulu silat nanging teu acan aya anu mendakan. Da ayeuna kaleresan aya mamang atuh. Teu kada tebih-tebih milari atuh. Cek Rojali atoh pisan manggih guru tangtu cita-citana bakal tinekanan. Saterusna sarereang ngobrol sagala dicaritakeun. Teu karasa waktu nyerelek wae tungtungna nepi ka wanci magrib. Nurek barali kapegat ku kawajiban kapaksa sarolat magrib heula di imah lia. Sanggeus sagala rupa tarapti yati jeung Rojali amitan kalanceukna terus balik bari mawa Mangkarta. Gancangna carita para mitra Rojali geus resmi jadi direktur ngaganti Payuda. Yati geus laksana milu digawe ku Rojali dipernahkeun di bagian keuangan sarta sok ngabantu-bantu ngawaskeun pembukuan. Soson-sosona keur digawena Yati teh lantaran hatena tentrem. Jeung sugema kitu di Rojali manehna bisa digawe leuwih tenang jeung suhud sabab dibarengan ku pamajikan nu satia teu matak melang atawa hariwang lantaran beurang peuting babarengan. Ari imah ditungguan ku Karta nu tetela betaheun pisan aya di dinya teh lantaran tempatna hegara jeung lalega teu sumpek kawas di imah lia. Di dieu mah Karta teh bisa macu lantaran pakarangan lega pisan. Karta rajin pepelakan rupa-rupa sayuran jeung kekembangan. Atuh beuki lila beuki matak pikabetaheun kawan tu hade ngurusna. Dina hiji mangsa Karta ngalamun sorangan di tepas. Pagawean geus beres kari ngadaguan dunungan nu balik di kantor. Karta keur nginget-nginget lalakon nu geus kaliwat lantaran kalangkang bisarmi jeung anakna teu weleh ngagoda kana pikiran. Komo da ayeuna mah jeung nu ngaran Rojali sesa imah sasat jadi dunungan. Puguh hate Karta teh mineng tagiwur menisok gregeteun hayang geura nanya kana asal usul Rojali tapi tara aya waktu nu alus. Jeung deui sok kagok rek pok nyarita heurin ku letah loba kapaur jeung kahariwang bisi dununganana bendu. Kudu kumaha atuh ari aing ieu nareki wae saterusna kitu. Mun teu bisa mecahkeun ieu perkara aing teh bisa gering ngalang layu. Sabab urang peuting mikiran jadi anak. Naknya den Rojali teh putrana Payuda kitu. Aing macang caya sabab aing apal pisan kana keuritan beungeut manehna. Tapi jadi sarwa salah aing sok sieun den Rojali bendu. Kawan tugas lain budak deui ayeuna mah geus dewasa. Cek Karto bari ngusapan janggot. Ras inget kana kaca eunteng nosok dipake nitenan diri pribadi. Jung Karta nangtung sup ka kamarna rek nyokot kaca teu lila geus balik deui. Gek diuk di rohangan tengah di dinya aya foto Rojali nu digedekeun. Dipajang dina meja gijireun kembang. Karta nitenan foto diakurkeun jeung beungeut dina kaca. Matak nyereset kana hate asa ngajedud kana jajantung. Lantaran boro-boro mirip gaya sarua saeutik-eutik acan. Lantaran beungeut Karta mah apan ruksak akibat kacilakaan di laut teh. Berbeye cipanon Karta bijil, karasa sedih jeung nalangsa. Kaca ampir murag kana ubin ngan untung kaburu katahan. Sedih aing dari kieu mah hayang ngakurkeun beungeut den Rojali jeung beungeut aing teh. Tapi batan sarimag kalah kana mag. Gusti, kudu kumaha atuh abdi teh di mana aripun anak? Cek Karto ngomong sorangan.
Panon melong kana poto Rojali nu panona kawas Murleng ka Karta asa nembus kana jajantu. Rojali na kumaha nasib anjeun ayeuna hampura bapa teh ujang lantaran teu bisa ngurus teu bisa nalingakeun boro-boro nyakolakeun nepi ka paguron luhur teu nyaho kana rupa-rupa acan. Nah kumaha tu ayeuna di mana ayeuna kumaha nasibna. Rojali ieu bapa anaki sabuat sasamat ka anakna ka panto hareup aya nu ngetrokan. Korejat Karta cengkat baca dituna luhureun mesin jahit. Koloyong ka hareup bari ngagisik Cipanon sieun kanyahoan kudurungan. Kolotrak ngalaan tulak berai panto dibuka barang breh teh payuda di luar. Oh geuning juragan? Mangga linggi juragan? Karta dodongkoan. Nuhun Mang Karto, keun bae di dieu da moal lila. Payuda calik dina kursi hoe nu aya dina teras. Karto nyampeurkeun bari moyongkot. Badi aya pikeun naon kan? Menawi tiasa dibantu ku abdi. Wah, teu aya naon-naon, mangka di ieu teh hayang ngalongok we atuh. Sabab geus lila teu ka dieu, teteh lah geus aya Mang Karto maleuwih pikabetaheun imah teh. Buruan hegar pinuh ku sayuran jeung kekembangan. Syukur Mang sing apik miara imah, sing satia ka anak kuring. Kuring mah percaya pisan yen Mamang bakal mikanya ka anak jeung minantu kuring. Ngan hampura we bisi aya kasalahan mamalu barudak can boga luang. Harejo keneh sok loba cawadeunana. Ayeuna can baralik di kantor. Entu acan kan, marki mulina sok sareng, engke ginten-ginten tapu tilu. Ayeuna nempe pukul 1. Lami kene rupina mah. Juragan, jawab Karto. Nya mun kitu mah lila kene atukeun arek ditempo we ka kantor bari sakalian ulin. Kade di imahnya mangnya, sing hati-hati. Payuda tuluy nangtung. Meme indit ngasongkeun rokok ka Mang Karto. Leres juragan upami aya peryogi mah langkung saya ke kantor we. Sawias di bumi mah ku abdi dijagi. Datos janten kewajiban. Atur nuhun rokok aya ditampi ku abdi. Jok ati kadinya. Hayu atuh Mang. Mangga wilujeng angkat kan? Ceuk Karto bari manggut. Panon melong ka payuda nu muru kana mobilna. Geleser maju lalaunan ngajugjug ka kantor Rojali. Ari Karto sajongjongan mah ngahuleng bari melong kanu indit. Hatena jadi lelenyapan deui sabab tadi teh keur ngalamun mikiran anakna. Ari ayeuna aya payuda nu langsung nitipkeun anakna ka manehna. Mun kitu mah yakin den rajule Rojali teh putra payuda. Da geuning sakitu tulatena ka putra teh. Sigana mah ieu mah perasaan aing we nu nyanyahoanan bet sayong migandrung ka anak batur. Muga-muga we anak sorangan tereh kapanggih ngarah teu mikahayang ka anak dunung kanok deungeun. Ceuk Karto ngomong sorangan sup ka tengah imah rek neuneun deui kaca eunteng jeung tempatna. Satuluyna Karto luntang lantung di buruan nempoan pepelakan bisi aya nu dikore hayam atawa bisi aya nu ruksak. Karta ngarasa kahibur hatena ku pepelakan nu aralus jeung subur. Matak bunga pikeun nu melakna mung hanjakal waktosna kabujeng sehe.